deui sareng Abi Alperestiana dina Warta Kuningan Jaya. Lumanja kana berita nu kahiji nyaeta tentang penggerebekan siswa-siswi di Pakebonan Jalan Baru Kuningan. Penggerebekan siswa-siswi di Jalan Baru Kabupaten Kuningan. Lolos ini sareng duaan nyata awewe jeung lalaki. Anu lalaki nyata berinisial R jeung awewe nyata berinisial A. Pelaku katangkap jeung barang bukti anu nyaeta dua minuman miras sareng rokok. Ayeuna pelaku nuju di evakuasi kanggo pemeriksaan Kuningan Jawa Barat melaporkan. Hatur nuhun dina perhatosanana kapandak deui sareng Abi Alperestiana dina waktu sajam kapayun. Wassalamualaikum